Ngalah lah sampeun nu si bapa nu kebon anyar ah. Loba sampeuna euy. Aralus ieu mah. Jing eta mah siga teh ngalah sampun di kebun aing si Epul. Ah, ku aing mah dicarekan si Epulna lah. Ku aing mah carekan Epul ya. Pul, mana naon kebun bapak maneh? Bapak urang nang kamari meuli ieu mah. Perang sia nang tanggelut. Teu sieun. Naon sia ngalawan ka aing leutik-leutik. Ku aing bejakeun ka bapak aing. Sok bejakeun ku bapak sia sok. Duh marab doma euy alus jemput harejo boga kebon anyar kabari aeun batur ya kebon anyar paranas lah balik anyar euy naon sepul betlewe Gusi Mang saha nu Dede, ngarean maneh ku Mang Dede. dede mana Tuh nu di kebon. wawanianan ngaheureun juragan tunjukkeun di mana wang teh Di situ. tong leweh yuk wang susul saha jelemanan wanianan ka pak bosnya sikat wang teh siksa Pul wawanianan ieu teh nu indung aing. Si Sep nu bapak maneh mah tuh nu belah dieu tuh menang meuli di indung aing. nah sepul Tuh nu itu. oh itu jelemana asli puteng kebukan hayu ini tang Ampun Pak, ampun. wawanianan kan kebon itu tenang meuli di indung maneh bejakeun juga nu datang ka dieu ya yeun nya lawan aya kawani mah Geus ja. Mak, tadi aya nu nyarekan di kebon. Nya saha nu nyarekan? Teuing da nu di kebon. Wanianan nyarekan ka anak urang, Kang Teang. Hayu. Ayeuna mah kebon teh urus kudu apal watasna tadi dieu nya dina tang kacau ieu. Kudu ka ditu ulah belok. Bae taneuh batur ge bapa da lempengkunnya ngalah tere beunghar oke. Kitu. Mana? Tuh itu di itu mah jelemana mah. Ayo ang samperkeun. Ayu. Iya. Tah ieu mah. Kang, apanan watas nu akang nu belah ditu, ieu mah nu abi. Nah, di aku. Kok udah bejak. Mun sok aduan ka indung maneh. Untung eueuh jadwalnya jak ka indung maneh. Anak urang rek dikumaha. Adiku kamaha Bu hampura. Untung eueuh jadwal nyandung. Dasar si Akang Edan aya jadwal nyandung sagala. Well. Gas.